Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka 7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagean anu ka 7na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tung dung das. Sadar anu cikeneh katempo teh ngan saukur ngimpi kembang sare. Hatena rada tenang. Ngan angger Dokter Yadi kapikiran jeung asa nyambung pisan ngimpi teh kana guaran carita Pak Umar tadi beuran. Red Dokter Yadi ngareret kana jam anu ngadaplok dina dingding. Tetela jam geus nunjukkeun tabuh 11 peuting. Dokter Yadi meureuleuk heai bari nguliat babatak awak. Geus kitu ngojengkang muru kacai. Laju gebras-gebrus mandi sarta bebersih wudu pikeun ngalaksanakeun salat qada. Saenggeus cong ngodoan salat anu kaliwat timiti dohor, asar, maghrib ditungtungan ku salat isya. Harita Dokter Yadi diuk dina kursi, mencerong kosong kana taplak meja, ngumbar lamunan, sarta nginget-nginget deui sakabeh omongan Pak Umar jeung impian anu cikeneh disambung-sambungkeun. Gap leungeunna nyokot laptop anu teu jauh ti manehna. Tuluy eta laptop dibuka sarta langsung dihurungkeun. Anu dibuka dina laptop pastina muka situs sajarah Cisaat. Hiji-hijina bagian ditilikan deui timiti kajadian-kajadian awal tug nepi kajadian 13 tahun katukang. Blog eta situs
terus ditilikan bulak-balik. Nu akhirna dokter Yadi mimiti ngarti. Lamun ditilik-tilik di awal nepi katungtung sakabeh jalan Cisaat teh teu leupas tina angka 13. Kajadian-kajadian Rajapati di jalan Cisaat oge kabeh kaselang 13 tahunan. Ngandung harti jalan Cisaat teh menta wadal setiap 13 tahun sakali. Jeung kabehna wadal teu leuwih ti 13 urang tina 13 tahun sakali teh. Kitu gerentesna dokter Yadi bari terus muter pikiran beuki panteng nyambung-nyambungkeun guaran caritan Pak Umar tadi beurang jeung eusi impian anu cik keneh karandapan. Nalika ngalamun jadi kaingetan nalika keur laju di jalan perkebunan teh tadi. Nalika dirina ditembongan ku hiji cirim anu nyarupakeun dirina. Eta jirim teh nyabit-nyabit turunan ka-13. Atuh dokter Yadi unggut-unggutan bari terus muter pikiran ngudar lalangse anu geus mimiti rai-rayan kabuka. Tapi lamun beuki di pikiran deui ieu teh masih kena aya Rusia anu can kabuka. Ambe nah aya hal gede naon anu jadi inti masalah nanya. Tapi gerentesna dokter Yadi tekebat alatan kaalihkeun perhatianana. Perhatian dokter Yadi kaalih kabeh kenca di mana didinya aya lomari kai anu dilapis ku kaca wening lebah pantona. Ari red direret eta kaca henteu katenjo ku juru panon. Ngan tapi pas rek nempo di kana laptop kolebat katenjo ku juru panon. Aya hiji bayangan kapantul jelas tina kaca. Teg hate dokter Yadi jol tegena. Leungeunna gupgap teu puguh rampa. Ambekana ngahegak kadorong kuratubna jajantung. Sanajan can pati sidik tapi bayangan pantulan tina kaca eces ngabentuk tangtungan saurang jalma. Malah katempona usik-usikan sagala. Duh, naon deui nya eta? Dokter Yadi hatena terus ke arah kana kaca lomari. Sedengkeun panonna lempeng kana layar laptop. 5 detik teh eta dokter Yadi ngarasakeun aya keanehan. Dua leungeunna ngadak-ngadak usik sorangan. Bupui gapai kana papan tombol anu aya di laptopna. Atuh dokter Yadi ngaburiak panonna alatan kaget aya di kieuna. Nah kunaon ieu leungeun aing? Alah. Can bea kagetna leungeun anu geus di luar kontrolna teh ujug-ujug ngetik dina papan tombol laptop. Tak 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 10 ramona arusik ku sorangan jiga aya nu ngadalikeun mencetan tombol-tombol huruf dina laptop. Dokter Yadi jadi rutret pilih genti kana ramona jeung kana layar laptop. Red kana ramona, red kana laptop. Dina layar geus katenjo aya sabaraha baris tulisan. Nya ketikan ramo anu di luar kadali teh sing horeng ngetik sabaraha kalimah unggalna kieu. Ruatan 13 di pedar. Gera sakseni, gera tenjo, gera sugema. Satu tas maca eta tulisan 10 ramona eureun tina ngetikna. Malah geus bisa dikontrol deui ku sorangan. Sadetik, 2 detik, dokter Yadi coba ngumpulkeun heula kawani. Geus kitu gentak ngareret kana kaca lomari. Barang red kebeg. Teuing kumaha kajadian kaditu nama.
gancang na carita caturkeun dina poe isukna. Bapak, itu dokter Andi tiwas kenapa? Cek Bu Hani norojol ti lawang bari gogorobokan muru nyamperkeun ka dokter Yadi anu keur ngagoplek dina kursi. Bapak, iya, gugah, itu dokter Andi tiwas kenapa? Ibu Hani hari wes ngaguyah-guyahkeun salakina. Bapak, gugah pak, bapak. Rada lila dokter Yadi diguyahkeun. Antukna kulisik dokter Yadi ngulisik. Aduh, gening mama. Aya naon mah? Muni asa rariweuh katingalina teh. Aya naon mah? Cek dokter Yadi bari nguliar. Pak, dangukeun geura. Cikeneh tadi mama kenging wartos upami dokter Andi tiwas kenapa? Hah? Tiwas? Kuma? Dokter Andi tiwas? Tiwas kumari mama? Cek dokter Yadi bari ngoreja terus. Mohon pak, tadi mama kenging wartos upami dokter Andi teh nya babaturan gawe bapak ngantunkeun. Cek Bu Hani ngajelaskeun. Piraku nulas mah. Cek dokter Yadi setengah terpercaya kana eta beja. Bet asa piraku dokter Andi babaturan gawena nalika otopsi bedah mayit di Jalan Cisaat tiwas. Muhun leres pak, piraku mama ngabohong. Keke ari mama kenging wartos sisa eta. Nembe mama kenging wartos di Pak Asep. Anjeunna nyaurkeun upami mah dokter Andi tiwas lebet ka jungkrang cenah di daerah perkebunan teh. Perkebunan teh? Nah iraha kajadianana cenah mah? Kamari cenah enjing-enjing. Enjing? Nah yakin eta beja teh mah? Yakin pak, piraku mama bade ngabohong mah. Eta teh leres wartos di Pak Asep nelepon ka dieu yen dokter Andi tiwas cenah di kabon teh. Leketai hate dokter Andi ngeleket teh. Dokter kelahiran Tasikmalaya ngeleket teh leuleus beungeut ngalimba campur pias. Aya rasa eungap dina dadana. Heran jeung asa can percaya ku tiwasna dokter Andi. Dumeh kajadianana ngepas pisan jeung kajadian waktu ditembongan ku jirim waktu di jero mobil kamari di kebon teh. Cobi mah pangnyedakeun HP bapak, hoyong naroskeun langsung ka Pak Asepna pikeun ngayakinkeun. Mangga ke atuh sasakedapnya. Atuh guragiru Bu Hani mang nyokotkeun HP salakina di kamar. Telila torojol, Bu Hani geus norojol bari ngasongkeun HP. Iya pak. Mana be? Semu ngageter leungeun dokter Yadi nelepon ka dokter Asep. Untungna telepon teh langsung diangkat. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Kumaha Pak Yadi? Padi, dokter Andi kecelakaan Pak. Walau dokter Asep teu basa-basi langsung ngabejakeun hal eta. Aduh, kecelakaan di mana eta teh Pak? Itu di jungkrang daerah perkebunan ente. Kajentenana enjing-enjing kamari. Oh gitu. Nah kependakna iraha? Dokter Yadi masih bingung. Nya hari tau getos kapendak udah langsung ngagimbung seueur jalmi. Malah kebon Pandi malah korban nya Pandi tiasa langsung ka evakuasi. Rada sonten kumargi sesah eta jungkrangna lungkawing pisan. Pandi lebet kena jungkrang jeung mobil-mobilna jadi rada lami. Rengse-rengse naikeun mobil teh kana asaran. Nah, nu laras eta teh Pak.
Dokter Yadi beki kaget. Lamun teh nya proses pangangkatan mobil bisa beres sore. Gening basa mahena mulang ti imah Pak Umar. Sapapanjang jalan teh sepi. Eueuh jalma-jalma nu ngagimbung. Mu laras Pak. Kitu nemutkeun informasi nama. Teras layon Pak Andi di mana ayeuna Pak? Nya tos dicanda ka rumah sakit di dieu. Nemawi Pak Yadi enggal we ka dieu tinggal Dokter Andi. Mohon Pak, ieu abdi saenggalna bade ngabujeng ka rumah sakit. Mangga diantos Pak. Pungkas Dokter Asep. Sambungan telepon ditutup. Red Dokter Yadi ngareret ke pamajikanana. Aduh, lamun nyate mah Pak Andi kecelakaan di Kabon ente. Asa piraku, mustahil mah. Mustahil mah kunaon kitu Pak? Salaresna pan kamari teh bapak sanes angkat damal ieu sanes ka rumah sakit. Tapi kamari bapak teh nepangan Pak Umar anu ngaliwat kabon ente. Nyatangtos bapak teh pan ngalangkung ka kabon teh eta. Jadi pasti bakal terang ayana kejadian kecelakaanana. Har, kutan teh kitu. Janten bapak kamari teh ngantor. Dokter Yadi unggeuh. Bari leuleus ari soal ditembongan jirim aneh di jero mobil mah ngahaja teh dibejakeun. Sieun jadi ngabang baluh pikiran pamajikanana. Nya tos we atuh ayeuna mah mending pastikeun heula Pak. Pastikeun we nah leres Pak Andi teh tiwas di kebun teh atawa di mana kitu tah. Bu Hani ngajurungkeun salakina di barung ku paroman guligah tagiwur. Akhirna Dokter Yadi gesut salin baju. Teu sempet dahar heula, langsung ngabiur indit naik mobil Sipikna. Mobil sedan Sipi harita nyemprung tarik di jalan anu nuju ke arah rumah sakitkeun. Gas ditincak rada jero, bangun hayang buru-buru tepi. Kulantaran makena mangprang, ukur heuleut setengah jam. Mobil teges tepi ka rumah sakit. Gura-giru Dokter Yadi turun, tuluy lempang setengah lumpat, muru ka jero rumah sakit. Sanggeus ngeusi daftar absen, Dokter Yadi gancang nepungan Dokter Asep di ruang gawena. Kudu terak. Dokter Asep langsung ngajelaskeun timiti kapanggihna Dokter Andi anu nyang saya di dasar jungkrang jeung mobilna tug nepi ka proses evakuasina. Di akhir carita Dokter Asep ngabejakeun lamun kejadian kecelakaan anu nimpa ka Dokter Andi aya keanehan. Pikeun ngabuktikeun ucapanana, Dokter Asep ngajak Dokter Yadi pikeun mariksa ka kamar jenazah. Aneh pokona mah Pak. Lamun teu percanten mah hayu we ayeuna urang ilikan di kamar jenazah. Hayu Pak enggal. Atuh duanana kebat arindit nuju ka kamar jenazah, tempat di mana layon Dokter Andi diteundeun saheulaanan. Sanepina ka kamar jenazah, hawa di jero kamar. Karasana meuni teu kagenaheun. Tiis camewek bari nyambuang bau hanyir. Ranjang-ranjang ngajalajar pinuh ku ngacarepatna layon-layon. Padana langkarak dirurub tur ditutupan ku simbut lawon bodas. Dokter Yadi jeung Dokter Asep muru ka hiji bangsal. Terus ngajaranteng sisieun ranjang pangjuruna. Saheulaanan duanana taya nu cumarita. Nareuteup kana layon anu katutup ku lawon bodas di barung pasemon ngemu ka ketir. Terila kadenge Dokter Asep cumarita. Cobi we emut ku Pak Yadi. Tiwasna Pak Andi teh akibat kecelakaan abus kana jungkrang. Tapi nalika diangkatkeun mobilna, kayan layon teh teu beda jeung korban-korban anu kajadian di jalan Cisaat. Mastakana tos rarengkah barulah
bari teu aya polo atawa otakan sareng dua socana oge sami tos teu ayaan Pak. Pamitiwasna Pak Andi ku ngagebrus wungkul mah ka jungkrang kayan layon moal sapertos kitu panginten Pak Andi teh. Pak Asep, Pak Yadi. Cek Pak Asep, Dokter Yadi teu nembalan. Kalah terus antang netep layon Dokter Andi anu dirurub ku lawan bodas. Tang ingatanana jadi ras ingat karena waktu penting tadi di mana manehna disampakeun kejadian aneh di kamar imah kosong teh. Tuluy soal tulisan dina layar laptop tadi penting sarta ditembongan ku jirim dina kaca eunteung anu sakolebat. Anu matak manehna tadi penting nepi ka piuhan teh alatan soak nempo wujud dina eunteung bet percis jiga dirina. Malahan mah ti terterjal jiga hayang keluar tina kaca. Lamun nginget-nginget kana tulisan dina layar laptop tadi penting, Dokter Yadi beuki ngarasa yakin eta tulisan lain ukur omong kosong tapi mangrupakeun ancaman anu kiwari kabuktian. Kalawan lalaunan harita Dokter Yadi nyingkapkeun lawan bodas palebah sirah Dokter Andi anu geus jadi layon. Pasti buka breh katenjo rupa Dokter Andi geus kayaan geuneuk semu biru gurat kaketiran masih kagambar dina rupana. Lebah kongkolak matana geus taya siki panonan. Sirahna dibeungkeut perban pasti napi kenutupan tangkorak anu beulah. Teu kuat nenjo lila-lila rupa layon gancang lawan bodas teh ditutupkeun deui. Red Dokter Yadi terus ngarerer ka Dokter Asep. Pak, ieu abdi bade nyuhunkeun bantosan ka Bapak. Punten pang papadonankeun ka tim dokter bedah anu sanesna. Sapertos ka Dokter Surya sareng Dokter Budi salaku tim bedah otopsi. Pang papadonkeun sing iyatna we kitu. Ku ayeuna abdi gaduh kareteg awon kangge urang-urang anu sok ngabedah layon-layon hasil korban anu ti jalan Cisaat teh ya. Cek Dokter Yadi. Atuh Dokter Asep unggek surti kanu dimaksud ku Dokter Yadi. Nya kalebet salira oge Pak Dokter Asep. Kedah jaga diri sing iyatna teu waspada Pak. Tambah Dokter Yadi deui. Leuwih jelas nama Dokter Yadi titip carita supaya kabeh para dokter bedah otopsi timiti kiwari timiti ayeuna supaya iyatna tur waspada. Pedah sacara teu langsung geus aya anu nebarkeun ancaman ka para dokter anu ngabedah jeung ngotopsi korban-korban di jalan Cisaat. Dokter Yadi boga pirasat atawa boga kretek goreng nilik sajumlah kejadian anu utama ku palastrana Dokter Andi ayeuna. Kejadian mautna Dokter Yadi, Dokter Andi aneh jeung waktuna oge teu kaharti. Tempat kejadian cenah di salah sahiji jungkrang di daerah perkebunan teh. Waktu kecelakaan rada beurang jeung layon bisa diangkat teh kasorenakeun. Sedangkeun tibasa indit jeung balik ti imah Pak Umar sepanjang jalan. Manehna teu manggihan aya kageruhan, teu nempo aya riungan loba jalma. Beres ngalayad layon Dokter Andi di kamar jenazah, harita Dokter Yadi ngadon tuluy ngahulang jentul di rohangan gawena. Diuk nyang saya dina korsi bangun leuleus riak beungeutna kusut jeung kiruh. Hatena campur aduk antara bingung, sieun jeung panasaran. Manehna coba ngarunut deui sabaraha kajadian ka tukang. Timiti maotna saurang awewe di jalan Cisaat.
tuluy riwayat-riwayat Jalan Cisaat dina situs internet di pikiran deui. Tulisan dina meja jeung kaca mobilna diinget-inget. Teu kaliwat kajadian basa ditembongan makhluk mirip dirina di jero mobil kamari beurang diinget. Kaasup kajadian maotna dokter Andi anu waktu jeung tempat kajadianna acan kahartiku pikir can kahontal ku akal. Ditambah kaayaan layon dokter Andi oge teu beda jeung layon si awewe jeung babaturan si Samson, sirahna rarengkah bareulah sarta pada taya siki panonan. Kajurung kurasa kapanasaran, Dokter Yadi gesat-gesut beberes, laju keluar nuju ke bagian absensi. Maksudna marek indit heula, rek izin. Geus kitu manehna ngabiur indit nuju ka perkebunan ente ti rumah sakit langsung labas nincak pedal gasna. Singkat carita, kulantaran make mobilna edan eling, cekit. Harita Dokter Yadi ngeureunkeun mobilna di lebah anu cenah mah tempat kajadian maotna Dokter Andi tigebrus dina jungkrang. Harita mobil diparkir heula sisi jalan. Jerut manehna turun. Gedig ngagedig nuju ka lebah bibir jungkrang. Terus cingogo bari lenga-lengo ka handap anu tetela jungkrang teh lungkawing. Barang ditenjo nyawe di handap aya mobil Pak Andi kayana tibalik bari jeung pejet turangsak di sabaraha bagian awak mobilna. Nenjo kitu Dokter Yadi ngarahuh Bang Balu. Tayohna tempat kejadian kecelakaan Dokter Andi memang didinya. Tapi naha basa manehna kamari mulang ti Pak Umar. Manehna teu nenjo aya ngagimbungna jalma. Sepanjang jalan teh sepi seolah-olah teu pernah kejadian naon. Red mata Dokter Yadi katuju kana bangke mobil Dokter Andi anu dihandap. Ngan pas saeutik ngagiserkeun tetenjoan, si Dokter Yadi jol ngarenjang gebeg. Manehna setengah luncat mundur deui ka tukang. Nu matak jadi kaget sabab disagigireun mobil Dokter Andi teh ngajaranteng 5 urang jalma. Anu 4 urang lalaki sedengkeun 1 urang deui awewe. Papakean model lawas marake cetok nu sawareh make dudukui paragi ka kebon. Jalma nu 5an jelas pisan akur jeung jalma-jalma anu poe kamari pasarandog di jalan anu laju ngaliles dina palebah tanjakan teh. Teu loba pikir panjang, sup Dokter Yadi asup deui kana jero mobil. Terus ngabiur ngalumpatkeun mobil satarikna. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Dokter Andi anu kajurung kurasa kapanasaran ku kajadian demi kajadian. Ayeuna urang nyaritakeun si Samson. Kajadian Rajapati K2 di Jalan Cisaat anu menta korban 3 urang barudak ngora. Tangtu nimbulkeun kageruhan sabaraha lembur gujrud teu budak teu kolot pada ngagunjing teu di kebon teu di mana anu jadi bahan obrolan tayalian ti kajadian Jalan Cisaat anu geus niwaskeun 3 baladna si Samson. Malahan aya sabaraha urang nu apal kana sajarah carita eta jalan. Saluyu jeung nu kapanggih ku Dokter Yadi dina web internet. Dina web internet dijelaskeun sagalana. Ti miti kajadian Rajapati munggaran tug nepi ka kiwari. Leupas tina sagala kajadian kacapangan balarea, aya hiji hal anu pastina bakal nyieun kaheranan ka sakumna jalma. Nyaeta ku salametna si Samson atawah Aji Samsu. Padahal meh ampir geus pada nyaho
lamun keur usumna jalan Cisaat menta korban tangtu moal aya anu disesakeun hiji acan salagi can jejeg korban 13 urang. Salila 2 poe 2 peuting ti satu tas kajadian jalan Cisaat. Si Samson ukur numpi diri di kamar teu daekeun liar ti imahna. Sapopoena ti isuk jedur nepi ka sore jedor teh kitu we gawena. Ngaringkeb maneh di kamar rajen kaluar ari lapar jeung hayang micin wungkul. Geus beres kitu mah leos we manehna ka kamar deui nyorangan estuning sikepna robah 180,5 derajat ti biasana. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.